kira jalma nu dikubur henteu sadar ngan alamna geus beda. Ya, begitu orang kereles maot, orang teh pindah alam. Ya, nu ngajapapang anu ngagoler mah ukur jasad, air rumah tetep pirup ngan beda. Hanya berbeda alam. Disebutna naon? Aya barjah. Ai barjah teh naon? Dinding pemisah antara kahirupan A jeung kahirupan B. Urang ke jagat teh ningali kana gojodna awak urang. Dititenan urang teh ngarasan teu percaya, nah urang teh bener-bener ieu teh maot atanapi masih hirup. Ningali jasad urang dimandian ku tatangga. Oleh tetangga. Nya, tatangga lain nu ngamandian. Memandikan. Keluarga heula bisi keluarga nama ngabiri keluarga. Ngabiri gidig gitu embung ngamandian. Tidak mau memandikan. Urang bisi. Nya. Itu sadar orang teu katingali keur dimandian, katingali terlihat lagi di kapani. Di boehan. Katingali di gotong, katingali di solatan, begitu. Non? Ketika dikubur nembe didinya baru di sana menangis. Nyata. Jadi samemeh sadarna urang dina waktos eta nya urang tiwangkid ayeuna nya kedah bener-bener gunakeun waktu urang tadi untuk beribadah kepada ibadah ka Gusti Allah. Nya pikeun taat ka Gusti Allah.